Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdi Rehnagiata Candika Putari Ganti, kelas 10 IPS 1. Abdi bade ngawawancara teman Abdi namina Dania Prameswari tentang Abdi bade nanya beberapa pertanyaan tentang corona ke Dania. Saha wae anu resiko terinfeksi COVID-19? Jalma anu cicing atanapi ngarambat di daerah anu virus COVID beredar kemungkinan katepaan. Terus naon wae gejala COVID-19 teh? Muriangan, batuk kering, sesak napas. Kumaha ngabedakeun infeksi COVID-19 sareng infeksi influenza? Jalma anu kainfeksi COVID sareng influenza bakal ngalaman gejala anu sami tina infeksi saluran pernapasan. Kunaon virus corona begitu serius? Sabab corona langkung parati antawis sepuh sareng jalma anu parantos ngagaduhan panyakit sanes. Nah, di mana mimitina virus corona teh muncul? Di Wuhan, Cina. Terus iraha mimitina? Mimitina teh tanggal 17 November 2019. Nah, sakitu wae pertanyaan ti Abdi. Makasih.